Aduh, kena amat yang lagu ya. Aduh, perasaan mah di imah teh nanaonnya. Ingin kesal apa mengalasannya? Ya ayah itu tuh kemang cau tuh, doang nama nu bogana mendingan dialalin. Mang koplak keur naon? Ieu aing keur urusan sawah batur lah. Lumayan be. Nunang. Kemana sih baut? Kan kemang cau aing. Di imah lah nanaon. Nong kemang cau di sawah paing. Kemana siapa dol? Nong kemang cau nu paing. Bisa nganter. Ayo aing maturan ngalah kemang cau mah. Ayolah, siap. Agor atuh iya dengan sang umat. Atau mana pengen atoheun si neneng dibawa ke ieu mah. Ih, itu kemang cau sia pedol anu ngalah tuh. Mana deh? Itu Kemang cau aing teh diala. Majikan aing sieun ngam. Diala sieun anu boga. Alay lah daripada disarekan ke majikan mah. Itu dong nama ayah anak boga anak tuh. Dengan kabur aing gua malah. Lumpat. Aya naon eta budak nu lompatan? di mana sih Meng? Jual tidinya. Pantas naon? Jual-jualan ti lebak itu. Di Lebak untuk senong tanggal kadu sugan aya buahan orengan eueuhan. Supaya aduh coran ya nagasrok ya beunang geus kieu mah aing budak ya. Naon eta budak nu lompatan?